Kawis pinuncal perlambangan ya perlambangan diwala salin sumabda salin sumabda guntur kang mangun satur gentra hingkang mangun sinarita gelis kang kapiwarati enggal anu kacarios di kampung anu nyingkur sisi gunung telah kampung tumaritis desa kenal gorowong pangajrekanana lora Semar Badrana ya Semar Badrana ya iji sapono parantos kasipuh ku pangaweruh kasah ku pangabisa kapatri ku pangarti di payunenana aneprok dua putrana kakasih Astajinga Landawala anu sami tungkul hamalik lutat cemah narimang sabda ajri ningali ingkang rama lami-lami Semar Badrana ngandika kuat daling lisan mekaten pengandikanipun anak king anak Bapak Astajinga Dawala bage acu kaharep diukna Bapak Sono jang kasih lain kapayun akan kaharep diukna jang tapi no damel Pak tipayun jisim abdi nampi karena pembakti kalayan ngahaturkeun simah pangabaktos pahunyuk panjenengan Bapak mugia katampi kalayan kabingahan Pak ditarima jang cager cilaing aya hibar Pak atau ti abdi ge nyangakeun semah pangabaktos kahunyuk panjenengan Bapak ditarima jang Dawala anak Bapak atau kalihna ti eta tina marganing kalepatan Bapak ageng sumawonten alit mugia we Bapak tiasa ngahapunten karena segala rupa kalepatan jisim abdi rumaos jisim abdi teh kirang sopan kanu janten sepuh jadi anak sok kadang-kadang bangkelang kadang-kadang nguhak campelak kanu jadi sepuh kadang-kadang teh sopan kan jadi bapak bilih nyinggung kana kabu ngadupak kana manah Bapak da dia dihapunten we tina samudaya kalepatan Pak sami jisim abdi ge Dawala hapunten Pak tina samudaya kalepatan salami ieu teh asan-tiasa nyenangkeun kanu janten sepuh boro-boro nyenangkeun salami ieu teh panginten jadi beban we kanggo Bapak jadi beban keluarga nada dimaklum tina sagala rupi kakirangan jisim abdi Pak mugia Bapak tiasa ngamapum tiasa ngahapunten kana kalepatan margi jisim abdi menakat terangan pangeran muarek ngahampura ka eta jelema upami eta jelema tanpa menang ridho hampura ibu sareng ramana bilih pun lancek sareng jisim abdi dah kumaha cobi jalaran kalakuan jisim abdi teh acan tiasa nyenangkeun bilih nyinggung kana kalbu ngadupak kana manah Bapak nada ridho galih jemar manah Bapak ngahapunten ka jisim abdi
bari urusan salah majang komo silaing anak dewek kolot naon ngaranna lamun teu bisa ngahampura kasalahan anu jadi anak-anakna dalah teu dipenta dewek geus jadi lautan hampura sepuh mah kitu sumuhun Pak sabab basa umum geus netelakeun eueuh di jimat anu pangampuh-ampuhna di jagat raya pramudita ieu teh iwati saling hampura antara urang jeung urang nya sumuhun Pak leres Bapak dihampura ku dewek jang atuh sabalikna ti Bapak hampura Bapak kasih laing sanajan dewek kasebutna kolot datang tu kangaranan manusia matungkul tempat kaluluputan tangah tempat kalalepatan samenit ganti sajam robah janji isuk rajin tara kapake sore kakenaan ku owah jeung gingsir dewek oge hampura tina sagala rupa kasalahan dewek dina mangsa dewek masrahkeun ka nyaah kanu jadi anak khususna selaing dawala oge astajinga tangtu loba ti kejebur saur ti soledat letah langkung saur bahe carekna geura hampura ku silaing Bapak mah daya lepat ke jisim abdi-abdi nu lepat mah teu kitu jang teu kitu tadi ge disebutkeun aya wae kasalahan bisi dina mangsa dewek ngawarasi laing nyinggung kana kalbu dina mangsa namplokeun ka nyaah teh ngadupak kana mana silaing anu tungtungna meulit ngait ngaruhit dina ati bari sanubari silaing menta dibebaskeun bisi tereh-tereh pandewek teh geus kolot bisi tereh-tereh dewek rungkad caringin diburuan anu nganung harti raga ditinggalkeun ku nyawa maot pingaraneunana ulah nyereos kitu pakarareung teu bisa kitu jang ari kangaranan umur maka ngaranan manusia kabeh manusia teh dikungkung kupati mun datang sok ngadodoho bisa beurang bisa peuting hanteu pilih-pilih mangsa sanajan urang nyumput dina peti besi sanajan urang ngajerit maratan langit ngoteak maratan jagat ari malakal maut babaka data kolot teu budak ngan beda nati heula jeung pandeuri teu kolot teu budak goreng jeung nu kaset rek jag-jag rek gering kabeh ge bakal ngalaman ngantri kulan nu matak sok geura hampura dewek supaya dewek toloba teuing pertanyaan di yaumil akhir sami-sami Bapak dihapunten sami-sami Bapak heueuh ari geus kitu mah bablas meureun dewek teh molongpong jalan ka gedong teh sumuhun sabab hade jelema nu menta hampura leuwih hade jelema nu ngahampura sumuhun Pak nu matak ieu urang tingkatkeun ieu budaya hampura anu geus jadi barang anu mahal kudu diaku ayeuna teh urang teh asup kana zaman teu kaopan teu payaan zaman anu sensitif zaman anu gampang kapangaruhan ngulit bawang kaituna sabab naon teh apa sabab ayeuna manusia lolobana nyaeta ngaku dirina teh geus balalener Allah kitu ulah boga rasa maneh bener geus boga rasa urang bener sabab naon sing inget lamun jelema ngaku soleh eta jelema rek salah geuning tapi sabalikna lamun jelema ngaku salah eta jelema rek soleh
nu matak posisikeun jiwa urang teh nyaeta bobolokot ku dosa. Rumaos Di mana-mana urang posisi aya dina makom urang bobolokot ku dosa bakal mineng tobatan ka murbeng alam. Sumuhun Pak. Nu matak yuk urang tingkatkeun di budaya hampura nu geus jadi barang mahal. Ulah ngarasa aing pang benerna, ulah ngarasa aing luhung ku ilmu jemar ku panalar sugih ku pangarti, jegor-jegor kabobodo buringas katitiwasan. Sumuhun Pak. Kudu narima kana perbedaan. Dari mana ka perbedaan kumaha Pak? Sabab lolobana paseate kulantaran lolobana perbedaan. Boh beda paham, boh beda suku bangsa, boh beda daerah, beda pendapat. Tah eta pasiate gara-gara tidinya tah sabab naon teu narima kana perbedaan. Tapi lamun dicokot kana ugana mah sabenerna ieu dibeda-beda ku pangeran teh ciri-ciri tanda-tanda keagungan pangeran. Sumuhun Pak. Jadi di beda-beda teh ciri-ciri tanda-tanda keagungan pangeran tuh. Dalam sarua mah di dunya moal rame. Sarua kumaha Pak? Lamun kabeh jelema sarua di dunya moal rame. Tong boro sifatna, tong boro karakterna, bayangkeun ku si laing. Lamun kaparengkeun we pangeran nyiptakeun manusia beungeutna kabeh jelema sarua rek kumaha ieu alam dunya. Allahu Akbar. Kabayangnya beungeutna teh jiga aka kabeh kieu rek kumaha. Naon merong? Ulah nyinggung harapan kolot bisa didagor gua aing. Sopan gaing majar ke kowe jelema jiga beuti aing berarti aing goreng lain ieu mah lamun kaparengkeun kabeh jelema kabeh sarua jiga aka rek kumaha. Bingung meureun. Tapi heueuh yeuy. Tuh sok kabayang ku si lain kabeh jelema beungeutna sarua. Nya Pak, bosen. Jenuh jika pamajikan teh wapoe teh pahili meureun bingung ngabedakeun meureun eta pahili kumaha pan sarua beungeutna ngan meureun rasana nu beda cacak barareda oge geuning loba nu pahili pamajikan aya nu kitu loba tuh nu matak di dieu urang-urang ngarasa pang benerna. Eueuh tugas manusia pikeun ngahakiman diri batur. Da tugasna manusia mah pikeun ngahakiman diri pribadi. Saha urang, ti mana urang, rek ka mana urang, keur di mana urang. Sumuhun Pak. Ieu mah lolobana mah kitu we, beda saeutik pamadegan bid'ah. Beda saeutik keyakinan kafir, beda saeutik keyakinan murtad, dolalah neraka. Gablek orang jero sia di sawarga rek jadi panitia sawarga sia sumuhun gampang nerakakeun ka batur kade. Tadi ge tugas manusia pikeun ngahakiman diri batur ulah waka nyebut batur neraka sanajan kalakuanna goreng numutkeun pandangan manusia boa teuing eta jelema teh proses pikeun nuju bebeneran teh beda-beda ngalakukeun heula kalakuan anu teu bener proses sabab naon taufik jeung hidayah eta hak prerogatifna nu murbeng alam. Moal aya manusia nu bakal bisa nyadarkeun batur lintang ti rahmat jeung pitulung pangeran eta apan urang mah wajibna ge nepikeun tah wajibna oge nepikeun samat nepikeun ari hukumna nepikeun digugu syukur teu digugu ieu hate ulah pipilueun amak komo geuleuh mah
Allah leres batu sabab cing inget yang agama gubragna ka manusia hakikatna pikeun ngomean akhlak syaha akhlak urang lain akhlak batur akhlak urang pikeun ngomean akhlak urang ka sasama kumaha akhlak urang ka kolot kudu kumaha akhlak urang nyaeta ka budak kudu kumaha akhlak urang ka cai kudu kumaha akhlak urang ka angin kudu kumaha akhlak urang ka alam kudu kumaha ayeuna buktina ku si lain loba kejadian alam bencana di mana-mana longsor gempa bumi jeung sajabana loba korban kari mikir sabab naon pangeran atawa cilaka jeung salametna jalma gumantung kana amal perbuatanana laras sabab urang geus teu wawuh deui jeung alam ngomong agama kental ngomong agama lekoh tapi micen runtah di mana karep eta ulah kade yang agama teh ngadidik akhlak kabeh boh akhlak ka manusia boh akhlak ka alam boh akhlak ka sato gaya akhlakna aya ieu dengekeun ku si lain dosa ka pangeran gampang kari tobatan nasuha dosa ka manusia tinggal ngomong sia ka manusia minta hampura tapi lamun sia dosa ka sato rek kumaha ngomong jeung sato Allah tuh dalam mun ditek-tek masih akhlak manusia ya bencana ieu masih kena disebut leutik gempa bumi longsor erosi masih kena disebut leutik tapi aya bakal bencana panggede-gedena naon bencana akhlak Allahu Akbar Gusti nu agung nu matak si lain selaku manusia teh kudu aya mangpaatna demi kepentingan balarea luyu jeung katerangan Rasul yen pang hade na jelema teh jelema anu aya guna tur mangpaatna demi kepentingan balarea cing aya tapakna si hirup di alam dunya teh hartina tapak kahadean ulah nepi ka sia maot teh batur teh syukuran si lain maot teh batur teh nepi ka numpang ulah nepi ka kitu akang ulah nepi ka kitu jang si lain maot teh kabeh teh jelema teh leungiteun kunaon ku akhlakna ku kahadeanana nu matak sok ayeuna meungpeung keneh hirup mangpaatkeun hirup si lain saacana datang malakal maut mangpaatkeun jag-jag si lain saacana rarempo mangpaatkeun harta kakayaan urang dina mangsa aya saacana datang kamiskinan da pangeran mah teu heseun malikeun nasib jelema tina beunghar kana miskin tina miskin kana beunghar teu heseun kun payakun jadi jeung ngajar radi nu matak mangpaatkeun hartina disyukurkeun dipake naon sia hirup di alam dunya teh umur teh dibeakeun di mana hah? Nah umur sia teh dibeakeun dina rakit atau di mana? Pakai ngemet ka nguseup nah itu pakai nguseup ka nguseup heuh hartina ulah kamalinaan teh naon nguseup mah ngan ulah kamalinaan kudu apa kana waktu dan si lain teu boga kewajiban meureun jadi urang teh teu meunang nguseup kade lain aing lain teu ngomong teu meunang nguseup tapi ulah kamalinaan nguseup mah teu naon malahan nguseup bakal jadi ibadah iya
nguseup mah jadi ibadah Pak. Heuh. Ibadah di mana ai Bapak nguseup? Dengekeun jang cek katerangan inna mal amalu biniyah. Sagala amal-amalan teh kumaha niat. Lamun sia nguseup initna nguseup neangan deungeunna pikeun maraban anak pamajikan ibadah ngaranna. Oh, gitu. Terlungan. Beuki gede hate we tukang nguseup. Jadi urang mah kumaha leuwih teuing hobina ungap poe ngusupna. Bari jeung mawa lauk tara. Gigel anjing wae ning. Untak we rumah tangga. Sumohon Pak tuh. Mangpaatkeun umur silain teh saacana datang maut. Harta kakayaan lamun aya mangpaatkeun. Kumaha carana mangpaatkeun? Mere maweh kasasama. Dengekeun jak. Naon dia Pak? Cek katerangan lain cek deweknya. Naon teh? Nu ngabohongkeun agama teh lain anu tara salat wae. Nu ngabohongkeun agama teh lain anu tara ka Mekah wae, tapi na katerangan jelas netelakeun yen anu ngabohongkeun agama teh di mana-mana aya fakir miskin di lemurna, aya anak yatim di lemurna, manehna aya mampu pikeun mere tapi hate tawrat pikeun mere, ta eta jelema anu ngabohongkeun agama. Oh. Sanajan silaing salat ungah poe 5 waktu, tahajud ungah penting, ungah tahun ini ka Makkah, tapi sia ngahare-harekeun anak yatim jeung fakir miskin di lemur sia, bohong si dalam agama. Sia. Iya. Rasuaan. Allahu Akbar. Saya nggak ada ngekete joraya yang ke masjid aing. Salat akan. Rek salat ngilu ngecas. Dengan dawat. Salat atuh naon deui silaing. Dengan dawat. Tuh. Dengan dawat jauh lapar sih. Luar biasa Bapak jadi urang teh ya gunatur mangfaat jeung bisa saya mah. Ya. Sing aya mangfaatna keur kapentingan balarea. Habluminanas teh da pembuktian tina habluminallah teh habluminanas. Nya. Sumohun Pak. Oh, sok. Mere mawe kasasama sodako. Infak lamun geus kahisap ku zakat. Harus. Da teu ngaberatkeun agama mah. Teu ulah. Tengah hesekeun agama mah ibadah luyu jeung kamampuan sewang-sewang. Nu penting silaing tong ngarwikeun batur. Sumohon Pak. Nya, sumohon. Oh, kitu nya. Ulah jadi sampah masyarakat nu matak sok. Ti ayeuna gerateangan kasenangan dunya pikeun ngabuahkeun sawarga di yaumil akhir, ulah rek neangan kasenangan dunya pikeun ngabuahkeun neraka di yaumil akhir. Sabab pangeran merek nyiksa jeung ganjar ka makhlukna lintang ti makhluk anu kudu eling kana siksaan jeung ganjaran pangeran. Ratu tara ngahukum, pamarentah tara nyiksa angin laku lampah nu bakal jadi hakimna diri, melak hade buah hade melak goreng buahna goreng. Aduh. Maka Lumatak dawala aing mah janji mau ganti-ganti bapak da ieu. anu daekeun bari na kitu. Da mah anu daekeun atuh ngurus aka jeung kieu. Nya jelema bontongor kieu. Ya Bapak Haji Aang mapruh ka dewek bereseupeun. Nya rek di aku anak dewek teh. Usaha ku Bapak Haji Aang. Kemari gede bare emas dewek. Mas naon? Mas baso. Mas Waji eta mah. Tuh kitu nyajang. Sumuhun Pak. Kitu we teh dewek mah. Tapi ieu teh Pak abdi ieu aya kaperyogian ka Bapak bilih mah tapi Bapak ieu teh nuju santai ieu teh. Nuju enjoy teh, nuju enjoy. Keur nyase dewek jak. Nuju rileks.
naon yang mau aya rapat bapak rapat nanaon si lain teh ai dewek teh apaan bapak teh lurah teh lurahan dewek madele nya rapat tani gili aya nu nyampur ke di rapat patani itu teu ja aya naon cu ya Pak Abdi aya taroskeun ka bapak tapi bapak ulah benu heuh naon nanyakeun naon Naon rek kawin tante naon. harita geuning dewek ngobrol ka maneh da wala di mana bisa keur ngising di jembatan nih geuning ngobrol ngajajaring dewek si lain si gareng nih harita teh tiluan ngising teh buka WC urang mah telu dewek teh tanyakeun ka bapak nya hari mah halus hari WC di luar sama naon ya aya taroskeun nanging bapak ulah bendu cik abdi ge moal aya tanyakeun naon aya naon ieu teh bener kata serius ye demi Allah serius aing mah demi teh aing ayeuna dewek mah heureuy aslina serius naon merong situ percaya kaing mericang jaya kaing teh saing serius sok aing wani tes urin nya ho naon hubunganana sia mah jeung tes urin deui teh paling tes kebohongan tes urin sia teh sedenge-dengena aing mah naon ya sok rek nanyakeun naon ka dewek saya Pak sekali dia bapak mau bendu mau sok mau aja sapanjang pertanyaan si lain nyinggung ka dewe saya mangga Omongkeun Kang nanya naon jak saya Pak sok nya Kang sok atuh jeung bae situ mah cicing bingung mimitina bisa salah pok lain naon mata aing teu bisa mau ke dimah mata aing teu hayang jadi ketua Karang Taruna teh naon nah aya nu milih nya teh eueuh sae Pak ti dalang kapungkur nah sia mah mau ka dalang naon urusanna wajing dalang nah urusanna dewek jeung dalang dangukeun heula mah makamelotot atuh da dewek mah lain dalang mun dangukeun heula naon ja make jeung dalang tinggal aing teh make beno goblok sumun dangukeun heula bapak heuh naon ti dalang kapungkur dalang sepuh nepi ka dalang ayeuna loba dalang ribuan dalang di urang aya nu percaya bahkan aya nu ngayakinkeun naon teh yen bapak teh jami anu pangsepuh-sepuhna di jagat raya tuluy laras tuluy malahan cenah uwung-uwung awang-awang dunya masih kene genjlong lautan masih kene budahan batu masih kene beye bapak parantos kumelenang di alam dunia laras lain jawab temenang kitu kakolot aing nanya jawab suri ngebodor lain aing teh kalem Kang tuluy bapak teh pangsepuh-sepuhna tah dina mangsa bapak nuju ngalalana di muka bumi ieu saurna teh dongengna kubret teh hujan angin silantangan hujan angin dordar gelap isan keungiuhan sanajan awak rancucut teu paduli ka jeun teuing rek ngalongok mawarbo masih kana lagu aya maneh ayo jauh ya Kang kumaha balik.
rek ngalongok anu ngora suga nu kolot teu apaleun tapi geus apal ayeuna mah geuning nu balik satetu sumohon hujan angin dordar gelap bapak teh kahujanan kebret hujan angin bapak teh milarian pangiuhan kalaresan weh aya saung bus se bapak teh ka saung ngiuhan tina hujan tuluy tah abdi bingung naon akang ongkoh bapak teh pangkolotna tapi aya saung pan jadi pertanyaan berarti heula kana nyeun saung daripada bapak bener ya Patakna mah jalan itu mungkin King Kong nyeun saung mah tuluy tah kulantaran eta saung geus ku parantos ngadulungan bapak diciptakeun ku bapak teh sabab eta geus nulungan bapak eta saung teh diciptakeun anak bapak nomor hiji nyaeta ngaranna cepot abdi teh abdi teh bade naroskeun nah bener abdi teh tina saung bapak paingan jika palupuh hateuda paingan awak abdi pinuh kurayap nah bener abdi teh tina saung bapak punten bapak waler bapak abdi izin batur mah sokanya walar wa na normal aya abdi dijieun tina saung sok waler ku bapak bener abdi teh tina saung punten bapak waler abdi pak panasaran abdi lamun tengah jawab abdi ngagantung sidawala ayeuna keneh nah ka aing teh makan tiis sokanya walar wa kepo abdi ge jadi cium naon bapak teh jeung nyium reueus berarti si laing kritis hartina daek tapakur dihargaan ku dewek aya sih mohon pak abdi teh leres tina saung pak anu ditanyakeun ku si laing ieu teh asup kana ranah filsafat ranah filsafat ngan ari ranah filsafat lain pembenaran anu absolut lain mutlak hartina lain kebenaran anu mutlak jawaban dewek pasti bakal beda jeung jawaban nulian sabab falsafah gumantung kana pola pikir jeung sudut pandang jelema jeung pangilmuan nu dipelajarina dewek moal nyeun pembenaran pang benerna ngan dewek rek ngajawab kana urusan filsafat ku filsafat deui cobi naon teh apa tah anu disaekeun ku sae naon leres abdi teh tina saung walarwa penasaran tadi ge bener jang nu nu diomongkeun ku si laing teh bener si laing teh tina saung tuh geuning da wala berarti aing kana kaso-kaso teh dulur paingan jika para jigana kabilik teh mang jadi abdi teh leres tina saung paha saung naon pak saung rangon lain saung ujo lain saung inyuk lain saung naon cek dewek tadi pas apa bener si lain teh tina saung tong boros si lain kabeh jelema tina saung wah berarti sila lagi tina saung iya beres ingan irungna jiga reng ingan irungna jiga reng sini jadi sadayana teh tina saung jang cek dewek tadi pas apa dewek moal nyieun pembenaran absolut cek dewek oge pasti bakal beda ngan ieu jawaban dewek gumantung kana pola pikir jeung sudut pandang sumuhun naon bener kabeh teh tina saung saung kumaha
dengekeun bahasana saung. Saung kumaha? Saung ngeuk. Saung ngeuk kumaha? Saung euk saung ngeuk. Kabeh jelema kasubsi lain tina saung ngeuk. Saung ngeuk kumaha? Saung ngeuk antara aing jeung Inung Sia. Itu geuning Kang. Silih ungekan, silih pika dede, silih pika heman. Anjir kaharti. Tina saungeuk daula tina sakitu. Montong dijelaskeun atuh. Jelaskeun sama. Loba barudak teh. Tina saungeuk antara aing jeung Inung Sia, hartina sia teh dipelakan ku aing teh ka cinta, ka deudeuh, ka nyaah, ka heman aing jeung Inung Sia awor. Gubrak we sia. Gitu geuning. Tah sia aing teh dipelakan ku dewek teh nyaahan, deudeuhan, welasan, asihan. Gubrak sia tapi nah sia gejebrog aya nu jadi tanpa dipelak ku aing. Naon? Sirik, pidik, jahil, kaniaya, iren, panasten, dudupak, rumpak, hupat, simuat, ujug, ria, jeung takabur. Kadang-kadang eta nu tuturkeun ku sia, lain pelakan aing. Allahu Akbar. Luar biasa Bapak nya sumuhun Pak. Jadi sadayana teh tina saungeuk tina saungked begitu geus dia ngomong Terus nuhun Bapak kitu maka hartos wabdi aya keneh aya naon deui nah naon punten dia sanes body shaming naon naha beungeut pameun teu Bapak bodas ari awak hideung Teu merata tah. sok teu merata kieu abdi mah beureum kabeh ari Bapak mah melog-melogan ditinggali hapur-hapur lain beungeut dewek bodas awak aing hideung sumuhun. Dina bahasa urang aya paribasa beungeut gambaran harimau Hate beleguk. hate jang tong nyael ka kesel aing beungeut teh gambaran hate jadi hate sia teh kudu bodas hartina sia teh kudu suci harti teh bersih bodas teh bersih jadi hate sia teh kudu bersih sabab naon cing inget sia gobrak ka alam dunya teh dengan keadaan bersih kulu mauludi yuladu alal fitro setiap anu dilahirkeun dengan keadaan bersih tah sia ge balik kudu bersih deui jadi hartina hate si lain kudu bersih ari awak hideung ari di urang hideung teh simbol tina bumi bumi abdi lain iya bumi dunya lain bumi kontrakan dunya bumi taneuh taneuh simua tina taneuh tingali taneuh dikiihan diisingan digeuleuhan dikemeuhan pernah taneuh punung henteu tuh jadi geus nemus ari nu hideung mah hartina taneuh kaituna hartina geus panemus tempona boh goreng boh hade tetep datang nanti Allah keneh aduh aya keneh aya Pak tapi ke jam 3 moal geus kieu aing aya keneh aya naon punten ye naon abdi panasaran pisan pasti nurala juga panasaran naon naha keluarga urang bapak abdi sidawala sigareng huntu na bet hiji sok ai baturang eteng urangan hiji
nah ieu teh simbol terang masuk huntu. Geus nyium deui kaing. Dewek si laing si gareng si dawala naon huntuna hiji heuh simuhun heuh. Ari di urang boga paribasa naon harti aya paribasa geuning ulah loba teuing huntu hartina naon ulah loba teuing huntu Dracula sia teh apal ngan ngaheureuyan kaing Akan ke apal. paribasa jang ulah loba teuing huntu berarti kudu dibehel. Tongolotot atuh jeung baheud atuh. Ulah loba huntu hartina ulah loba omong tah. Ulah loba omong nah beuti hiji pan dua ge saeutik. Tah, lamun rek omong sia hiji. Naon kajujuran. Hartina sumut huntu aing hiji panakawan kabeh si laing dawala si gareng hiji hartina masyarakat teh kabeh kudu hiji huntuna hartina kajujuran jujur tina tekadna jujur tina ucapna jujur tina lampahna kari mikir si laing ayeuna nagara urang nepi ka loba bencana nagara urang nepi ka awut-awutan loba korupsi loba naon boa-boa pamimpinna huntuna rangeteng kabeh tejujur tina tekadna tejujur tina ucapna tejujur tina lampahna nu tungtungna mukmak-makmak pribadina tanpa malirekan amanat penderitaan rakyat. Untungna mah loba kepalsuan nu dicaritakeun. Bapak pamimpin anu rangeteng huntuna bohong. Pan aya huntu palsu. Bohong kumaha sok sia dina mangsa kampanye jika nu heuh parina mangsa kampanye mah ulin ka kampung-kampung datang ke padesaan janji muruluk ke rakyat kumaha janjina aku akan membela wong cilik aku akan membela wong lemah tapi kadang-kadang geus ngajedog jadi pamimpin teu eling ka rakyat hartina pamimpin anu rangeteng huntuna loba teuing huntu nu nabeuh nu ngampar-ngampar nu seubeuh nu lapar-lapar Allahu Akbar. Teu sangka geuning bapak teh batur Rocky Gerung.